Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi tanpamu oh kopi. Tong yang perakan kerja kajapati ya ini. Yuk ibu orang sholawatan heula sia. Zoharodinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad. Kompak. Zoharodinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad. Ya hanana bi Muhammad zalikal fadlu minallah. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fi kitabihil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala nabiyyuna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu masih sumanget moal wakabosen moal marulang geus cari cing gitu. Bu, sawios hujan wios, ridho, sawios jiburuk, mual ingkah mual, awas cara licin. Sim kuring rek nanya heula ka ibu-ibu urang ieu kumaha lamun ieu pangajian heuti mimitian ku sholawatan kirana satuju. Ridho, sawios sim kuring nasrak wios. Sawios capek, sawios bae. Hampura geujeul lah ka mana we lempongna huntu ieu banyak. Cari cing tukang ieu lain ka.
Doanya. Bu, bu, lain etelece darah rasaan matiris. Liukna kursi yang harapan meja meniuh nanahau. Jika tukang ustad meniteng taigeun bong anak kababaturan ngahajakeun meniuh nanahau. Aya cai herang bawa aing di imah. Mangga Allah, atuh cek kahayang teh kahayang, cek sampahkeun, coba bungahkeun ustad teh rek nanya heula ka ibu di papantes wayah kieu diukna kursi yang harapan meja, cuaca rada mendung, cai naon anu mantes teu? Nah, cek ibu eta mah cai kopi cenah Kang, kareuna teu Kang? Hampura Kang wing lain nyiniran tapi na ngabejaan. Kopi di manakah kini? Jangan bersembunyi, tampakkanlah diri. Titing isi pohodoi. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi tanpamu oh kopi. Tong yang perakan kerja kajapati aing. Yuk ibu orang sholawatan heula sia. Kita hadirkan Rasulullah di hadapan kita insya Allah. Ketika orang membaca sholawat, Rasulullah pun akan hadir di hadapan kita semua. Amin. Ya Rabbal didoakeun kusim kuring ibu-ibu nu maca sholawat, mudah-mudahan jaga di akhirat menang syafaat. Selamat dunia, selamat akhirat. Ya Rabbal nu barokah hutang sing geura lunas. Beda tarik bari kompak maca aminah. Berarti nu tarik maca aminah eta teh gede tanagana utang. Ya salawatan lah siap. Nek dicobaan lagu simkuring isi sarala. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaika. Kurang kompak lah dia ketemu lohok waya tujuan era ih. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaika. Ya aunal qaribi, salam alaika. Itulah dia. Ya aunal qaribi, umurnya jemput. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya jamaah Kang Ustad diajak edan mah kompak. Ya aunal qaribi, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika. Ya aunal qaribi, amnun wa salamun, salam alaika.
Zoharodino muayyad bizuhurin Nabi Ahmad Zoharodino bizuhurin Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah Allah ya hanana 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 Zoharodino muayyad bizuhuri Nabi Ahmad Zoharodino muayyad bizuhuri ya hanana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah Allah ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah ya Allah ya Allah Subhanallah illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah Allah ya Allah 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 ya Allah berkah sholawat kopi pun datang matakan sing minum sholawatan aja ku berkah sholawat berkahna aya kahayang laksana betul can kodong deui mah wudu dia da satu pantas lamun kopi wudu dan bener teu reumeukeun ka Ustaz alhamdulillah masih semangat yuk kita hadirkan Rasulullah di hadapan kita semua siap yuk simkuring rek ngajak ka para sepuh sadayana khusus para ibu hadir yuk urang sing khusyuk naon sababna ketika memperingati Maulid Rasul insyaallah Rasulullah akan hadir di hadapan kita semua amin ya robbal al-mukarramun pengatur waktu pembagi acara anu mana mantena parantos pasian waktos ke simkuring kene cemari osdina ieu waktos anu ku simkuring dipika hormat mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah amin kahormatan anu utami tumbuhing tina mana sanubari kasanggakeun ka para kiai para ajengan bil khusus guru-guru simkuring anu alhamdulillah sadayana nampak hadir nanging agung pangapunten simkuring teu tiasa nyebatan amin hijina tapi tengirangan rasa hormat simkuring karana mudah-mudahan karana masing dibakali yang Gusti Allah amin ya rabbal kita kantun panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majelis taklim Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Izzuddin Al Yasin anu disesepuhan alhamdulillah kukersana pun lanceuk Kang Ustad Kinkin Bulkini anu alhamdulillah para sepuh sadayana berkah pengorbanan mantena dimimiti harta harti tanaga katut emutanana kengit selenggarana ieu acara alhamdulillah ieu acara nepika laksana luar biasa spektakuler mantap
Alhamdulillah jamaah nake kompak. Alhamdulillah meni kompak nini wungkul. Meni alus ya Kang Ustad nyampakeun jamaah harapan uing meni karolot kabeh. Anu balik na ngora kene na ari jamaahna para retot. Hampura ini disebut pewat uing kudu ridho. Emang itu kenyataan. Hampura atuh kahayang teh Kang Ustad sim kuring teh tunuh kene cik atuh nu rada herang-herang harupeun teh. Nasib aing. Didoakeun lah ibu-ibu, nenek-nenek, aki-aki sing panjang umur. Nepi ka poe kiamah. Nenek-nenek hariruk nepi ka poe kiamah. Tatangga baraya geus pararaeh tinggal nini wungkul. Pokoknya mah didoakeun kersana Kang Ustad kusim kuring mudah-mudahan panjang umur. Berkah ilmuna, berkah rizkina, utamina masing dipabarinan ka istiqomahan dina ngemban tugas di Gusti Allah. Amin. Ya Rabbah, ketika kantun ibu bapak hadirin usami-sami hadir anu kujisim kuring dipika hormatur mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah. Amin. Ya Rabbah alamin. Cara leutik anu. Baca Masya Allah Rabbana Karim. Yang cara liknya tong singgari diknya liur tuhnya karek kita diuk ngesenangkuh manehna. Kieu aja resikona nyarita hareupeun TK teh nyakeun bae da wajar da TK ngaranna teh leres. Ari TK teh taman kadaluarsa. Ieu teh TK. Ieu taman kanak-kanak ya taman kadaluarsa. Euceuk TK. Mah TK-na taman kadaluarsa euceuk mah. Langkung dipayun sim kuring sabanana nyanggakeun tahiyatul islamiyah puji syukur urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur anu mana payana kudrat sirang iradah mandana kalayan disarengan ku inayahna. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah urang sadayana tiasa riungkung hempak perbayaksa dina daraga ta'ziman wa takriman kana waktu istibdalkeunana baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke tegakantun salawat kali salamna mudah-mudahan salamina dipacor golontorkeun anu janten panutan umat buah panjilukan umat Islam sadayana anu janten mata holangna dunia habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna ka para tabi'in atba'ut tabi'in dugdugi ka urang sadayana malah mantar jaga di yaumul jaza hiji urang sararea bil khusus nu ngariung di patempatan masing diangkat sebagai umatna kenging sapaatul uzma ti mantena utamina urang sararea jaga di akhirat ku Allah masing dilebetkeun kana sawarga. Amin ya rabbal alamin. Bu simkuring nek nanya heula ka ibu-ibu keun bae lamun simkuring dari tanah heuras bae bahasana heuras ridho resep nu heuras resep. Alhamdulillah. Kang Ustad geuning jamaah Kang Ustad aya kahayang ternyata dina borang ieu hayang nu heuras-heuras. Bae panjang. Ridho mun panjang nyaritana moal ngamuk moal. Alhamdulillah Kang Ustad kareungu jamaah Kang Ustad dinten ayeuna hayang nu panjang. Jadi judul ngaji ayeuna kan judul ngaji borang ayeuna heuras panjang. Cocok jeung keayaan rada ngurukui hujan naha make heuras panjang meh babari asup kana hate curiga wae yang calik ya caliknya tudung nek di sebelah mah gitu lah mesin agung loba iklan nah sababna ojo jadi nanti uing diantepkeun ningali budak we di uing ceramah diantepkeun sorangna ampura ojo aya merongwe kana kacamata simkuring ampura aja simkuring lain gagayaan make kacamata hidung kurang hees ya teh ojo tutupan panon belek ojo. Alhamdulillah ibu simkuring neme uwi ojo neme di Bandung teras ka dieu keun bae teu nanyakeun oge.
Alhamdulillah itu berlaku ayeuna teh alhamdulillah. Sababna make laku da kasep atuh. Katakan laku. Jeung ini ge kasep puing jeung salaki ini ge. Katakan ini kahong cai tinggal itu. Ngolohok sabari ngacai. Jadi ingat ini ningali kasih kuring anugerah dawing nampun ini mah musibah. Ampura ketang ini heureuy eta mah heureuy. Jadi juga orang mimitian di pengajian ibu simkuring moal panjang lebar anu diceritakeun ngaji simkuring dina ieu waktu singkat padat penting balik mawa ilmu nu manfaat mimin berkat dengan ada angun we ujung mah nu penting ulang balik mawa ilmu nu manfaat maslahat dunia akhirat kakara geus balik bakal ngajingjing berkat urusan panitia. Oh, mau urang ada khusus beda jeung ibu nu ustad. Badan lagi dina kardus. Mangkani kardus lagi urut kulkas. Kabayang jerona sagala aya nya kudu tamakan. Ulah abong kena ka babaturan ini alus ustad nyungkeun kana alohna. Bosan lain kana alohna. Tapi itu teh ucu ari ngadi di babaturan ari itu datang ke daerah ka babaturan ari datang sok nyapirakeun. Kasugan we beda ayeuna geus dielingan mah kitu. Ampura Kang itu hanya sebatas mengingatkan saja. Jadi ibu hadirin sami-sami hadir urang hari yang diperiatan heula ilmu sia. Dan sababna ibu ameh jadi ganjaran ameh dosa urang dihampura ku Gusti Allah. Umi ageng pangapunten bagja luar biasa bagja kacida ketika manusia ngalengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan lengkah ngalin rek maksiat tapi rek taat ka Allah ngagugurkeun kewajiban dunia kang tolab ilmu maka dosa anak Allah dihampura samemeh dua sampean dilengkahkeun alhamdulillah. Umi bisa dihampura dosa ku Allah. Mangkat ka pangaosan jauh di jugjug anggang di teang leur di tekan hujan di payungan diniatan lillahi ta'ala sejak miceun kabodohan nyupri karidoan Allah diniatan tolab ilmu maka dosa ku Allah dihampura samemeh dua sampean dilengkahkeun alhamdulillah lengkah na jadi ibadah biukna jadi ibadah nunutan jadi ibadah jadi ngadahir nunutan jadi ibadah mana dasarna saur Kangjeng Rasul manin taqala liyata'allama ilman dzukira lahu qabla ayyahdua barang siapa sing sahajalma ngalengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan rek taat ka Allah rek ngagugurkeun kewajiban diniatan tolab ilmu maka dosana ku Allah dihampura samemeh dua sampean dilengkahkeun alhamdulillah ya dosa urang dihampura. Ngan umi hari di dieu Gusti nu agung resep gede mah pangaosan kompak ibu-ibu diunggah saragam nu hejo kabeh ngan tiga can laluna saya kabeh udah be anyara rengsok tong dicak apa kan bohong heureuy yuing mah eta mah nu nyengsol mah lesang ngan anu lesang biasanya can lunas gitu. Bohong ketang bohong lunas ya kan. Ya Allah luar biasa alhamdulillah kompak hari ibu di segala bidang sok kompak pengajian ibu-ibu kompak make tiungna kompak kananganyu kompak ngomongkeun batur oge kompak ibu-ibu mata pantas dina neraka ge kompak loba neraka. Masya Allah, tapi Masya Allah luar biasa bingah marwata sudah bingah nu daya hinggana di dia mah Gusti nu agung rame keneh pangajian alhamdulillah. Ketika hiji kampung hiji lembur masih keneh pinuh ku pangajian hiji kampung masih keneh pinuh ku ngararaji ilmu agama maka ieu lembur ku Allah bakal dijaga tina bencana alhamdulillah bakal
diraksa ku Allah tina balahi alhamdulillah. Ketika hiji kampung hiji lembur masih keneh pinuh ku pengajian kompak model kieu, maka insya Allah si belang ku Allah bakal dijaga diraksa tina bencana. Amin ya robbal ya robbal. Dan hari di dia pengawasan rutinan sok kompak cara getara. Nah, beda. Lain sok pinuh ka luar-luar cara. Arah. Nah. Oh. Melong-melong baik. Ngopi belum? Ngopi dong. Sok kompak cara getara. Oh, ada ibu dari mana? Dari mana hari kana rutinan mah rese leres teu. Ngajar teh naon rutinan bosan. Da ustad lagi eta keneh si kukut. Eta nyebut ustad hayam. Oh, sebenarnya yang harus kita hormati nu kurang kudu dihargaan, lain jangan jauh, lain kiai jauh, lain model kieu, tapi yang seharusnya kita hargai, yang seharusnya kita hormati adalah ulama setempat, kiai setempat, guru ngaji setempat. Naon sababna ieu nu gede jasana mah bener teu. Tapi kamu udah kurang bisa ngaji di babatahan syariat kiai betul. Tapi kaurang teh bisa sholat, bisa apa kardu wudu, kardu sholat, kan syariat diurukan ku kiai betul. Tapi masya Allah Rabbana Karim, terkadang ustaz setempat, terkadang kiai setempat dipandang sebelah mata. Padahal butuh mual kanu jauh, mual datang kanu angkang, tapi butuh sok ngadeus kanu deukeut, bener tuh. Oh, da ibu contoh lamun ibu aya pangabutuh mah datang kanu anggang we. Kasurupan kakiai kamautan masuk bantuan atau kasurupan kiai kamautan ngurus mayit bungkus mayit jolatan mayit gotong mayit sok sekali ngomong gotong mayit ditah kiai karunya nyaleutik gotong mayit atuh musak kerja. Biar lebih jelas bu, ayeuna ibu boga budak geus kederek nanyaan rek ngahitbah di dituna. Kusaha bababana teu bisa nyarita pan hayang diwakilan kusaha? Kiai nabi ka nyarekeun panganten kusaha? Saksi panganten kusaha? Nu hadiahna saha? Pentingna ngayakeun pangajian ngondang saha? Tapi ka budak beujeureuneuh kusaha? Lain kang ustad jamaah kang ustad mah jiga nu sentimen ka ustad teh. Ngajarkeun teh budak beujeureuneuh kusaha ku kiai. Salakina mumun. Aya mumun aya ampuramun. Lain mumun urang Cibalong, mumun Amerika. Oh, da bangga butuh maloba datang ka kiai. Seharusnya kita harus bangga ketika hiji kampung masih kena aya ustad nu ikhlas mamatahan ngaji kudu ngarasakeun regreg saur tadi teh ketika di hiji kampung masih kena aya ulama aya kiai nu ikhlas ngajar ngaji maka ieu lempur ku Allah bakal dijaga tina balahi. Amin ya robbal malahan mah kudu keungeujeuh ketika di hiji kampung hiji lempur geus eueuh pangajian hiji kampung geus eueuh kiai geus eueuh ulama maka adab Allah nu bakal datang. Na'udzu lawan Kangjeng Rasul umi laula ulama fid dunya lasaran nasu kalbai akur budak ukur bari sorana leutik halo itu nama cik atuh cuwing mah solarana teh sora geus borak urat genggerong rantang di haluangkeun aya ngeunah kareungeunah ujung mah halah laula ulama fid dunya lasaran nasu kalbahair laulal ulama fid dunya lamun di alam dunia geus bantuan lamun di alam dunia geus ulama
Lamun di alam dunia geus eueuh kiai, di alam dunia geus eueuh ulama, di alam dunia geus eueuh nu daekeun mamatahan kana ngaji. Lasoronna sukal bahaim yakti jelema kalakuanana lil ibarat sato, lil ibarat sato. Naudzu ulaika kal an'am. Bahkan diperjelas di dalam Al-Quran mereka seperti binatang. Walhum adol, bahkan lebih sasar di batansat. Naudzu apal umi sato, apal sato, apal sato, apal sato, angkatan poin para reot. Apal sato apa? Apal umi monyet, monyet apa? Sok jawab sing kompak ku ari monyet sok dahar tara. Kurang kompak monyet sok dahar tara, monyet sok nginum tara, monyet sok modal tara, monyet sok kulin tara, monyet sok amasiki tara, ari monyet sok amadrasah tara, monyet sok sholat tara, ari monyet sok sodakoh tara, sok puasa tara. Ari jelema mana atuh ngawur-ngawur teh pahanya teh ngawur teh bari jenglung. Ari jelema ece sok dahar tara, sok nginum tara, sok modal tara, sok sare tara, sok ulin tara, sok kamasiki tara, sok madrasah tara, sok sholat tara, sok puasa tara, sok zakat tara, sok ibadah haji tara. Atuh ibu nu gadeung sadaya daki nene lah kamana we lampung nahuntul lah. Atuh ibu bapak hadirin nu sami-sami hadir. Lamun aya jelema pagaweanana dahar modal jeung ulin, giliran sholat tara ka masjid, ka madrasah, pengajian, sholat oge, zakat oge, puasa oge, nuki teh jelema nyumut monyet molotok ka ayu. Atuh ibu bapak hadirin nu sami-sami hadir. Lamun ibu boga salaki pagawean dahar modal jeung ulin, dita sholat halarese dita zakat halarangke heup tengah peuting ngajak sare ka ojo urang Cibeung. Heup dilayanan ku ojo berarti ojo sare ojo amit-amit pamajikan monyet unggul. Masya Allah. Atuh ibu ketika urang supaya jauh kalakuan tina kalakuan sato eueuh deui jawaban jang urang sadarea. Alaikum bimujalasatil ulama, pek sing mineng rorojeungan jeung alimil ulama. Siap ngompakkeun kana pangaosan siap? Siap kompak rutinan siap? Insya Allah. Alhamdulillah. Itu serang lain daya hampura itu mau panon belek. Masya Allah. Jadi yo ibu orang kompakkeun pangaosan rutin siap? Alhamdulillah. Masya Allah. Sabab naon cek tadi ibu muliakeun para ulama, muliakeun para ustad. Sing nyarang ka ulamanya, ka ulamanya nya ka ustadnya nya naon mere. Yung ibu disimpuring terilah doakan yojo calon-calon ulama ya, para santri. Alhamdulillah, masya Allah. Urang doakan santri nu aya di majlis taklim masing jantan ulama Allah.
Masya Allah ojo binga simkuring di dia masih kena seorang santri Gusti nu agung Jakara rase kong tarungkul wae Jakara rase Masya Allah luar biasa ngan ke kasep ustad elek masalah kasep neng cara licin atuh neng iklan wae sih neng. Alhamdulillah Masya Allah calon ulama Allah doakeun Bu ibu program simkuring di tempat seueur kene santri sabab di zaman ayeuna mah hese neangan budak nu daek masantren leres teu hese nepi ka Mimin jeung Cekopong ngawarangkong kan Mimin aya naon kok lain cenah mane budak di pamanakeun di pasantrenkeun ih mit amin budak katong di pasantrenkeun teh masa depan ge suram di pasantrenkeun makur di panggelarna ge ustad teh usaha tara anak deres. Masya Allah tersinggung aja. Oh eta Pak Ustad nyebutna teh tukang nyun anak nyun anak kumaha sabulan tuh balik-balik. Masya Allah Robbana Karim mending kene disakolakeun boga budak SD, SMP, SMA kali kuliah nyokot jurusan S1, S2, S3, S3, S3 sekalian. Ngejago teh SH gelarna ge dimerukan uing teu apal SH teh naon seuseut kan aya mang santi geuningan eta nu paling teungeunna budak katong di pasantrenkeun sok buka penyakit matu wudu eta nu paling teungeunna disebut wudu keun bae kang era akang ge pernah wudu baheula ngan beda wudu nang wudu syariah akang mah wudu katulungan ku kasep mane mah wudu nya geuneuh ampurakan Masya Allah Robbana Karim geuningan euy dah ari wudu mah yang sering jadi tradisi syarat untuk menjadi kiai rengekeun wasaratul kiai tingtina kitab naon akang poho deui eta wasaratul kiai jeung ari syarat jadi kiai eta al wudu wal bisulu jeung bisul wadawa uhuma jeung ari ubar kudu bisul kusiko bila jail ahmari digosok kulaja beureuh hasilna bolelel lain cageun pada saat ini gitu kalau tanyang itu nih dari ngapalkeun ojo al kalamu gugutrut kana tarang gugutrut kana dada gugutrut kana wanian bisa nyebut kanyut lain mah bisa mau kalepasan bieu mah Masya Allah Robbana Karim tapi insya Allah mang santi regepkeun batu rumah yang ditato teh meuli preman tanya aja ditato teh ku setrum nyeri santri mah tato anugerah ti Gusti Allah dengan berbagai corak tato saringan dina bitis batik Solo na cangkeng gambar Hello Kitty balik ngagalitar we ujung sorry balik ngapalkeun inget masa lalu aja Masya Allah Robbana Karim suatu hari nanti santri jadi ulama di dunia bahagia mati pun masuk surga itulah santri insya Allah santri di masa kini adalah ulama di masa yang akan datang subhanul yaum rijalul ghor kita doakan para santri mudah-mudahan menjadi manusia yang bermanfaat amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nu kahiji saur tadi urang ngaliung di patempatan tujuan rek tolab ilmu nomor kaduana tujuan urang ngaliung di patempatan nomor kaduana rek nyuk galur para rasul mapaika paklacak para ulama betul nek nyontoh kana akhlak baginda Nabi leres umi sabab ageng pangapunten eueuh dina muludan anu dicaritakeun akhlakul kalimahnya Rasulullah leres teu tiap muludan pasti nu dibahas akhlak Kangjeng bahkan diperjelas di dalam Al-Quran tadi kukori dibacakan luar biasa mantap eta kori bener cek genamun teu tadi kori rawasan teu hoyong teu gaduh carogi model kitu swantena ngeunah heuceu lamun ibu buka salah di tukang kori barang penta ka heuceu bakal dikorikeun jigana tengah peuting bakal ngeuleuweung ngeuleuweung na ge jigana kieu dipapantes ieu memakai bisa pap kata ujungnya malah hampura
mama ayah halangan siapa tulus tek genah lagi. Masya Allah, matakan ibu alhamdulillah genah ketika Al-Quran dibacakan ku qori sing sereret kana hati sumarambah kana baya bener teu ngajigana ngawangkong lagi kitu aja mau qori teh digana Kang Ustaz mana rokona oh wai datang Masya Allah Rabbana Karim matakeun aja coba belajar seni baca Al-Quran ucapan ngeunah ketika Al-Quran dilantunkeun ku seorang qori luar biasa. Dawuhan Allah punten di dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya Rasulullah mempunyai suri tauladan anu sae leres henteu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maknana wallahu alam bi haqiqatil murad laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Geus aya dina diri Kangjeng Rasul suri tauladan anu alus. Geus aya dina diri Kangjeng Rasul contoh anu alus kanggo urang sadayana. Yang penting atuh janget jadi sing kelewet. Jadi dieuweun ngaranna atuh. Dieureun ibu-ibu kana yang sing ganiti. Cicing sana dicekelan kali pikun. Naon maneh? Oloh. Ayang jakot biasa nu maneh jokot olangan. Ayang ieu. Ieu. Ketemu hok mah aya tuh. Ibu. Bu, wios kang kekedanya nak rokok. Ibu dina diri Kangjeng Rasul geus aya contoh kanggo urang sararea bener teu? Jadi tas mulu dan kita siap robah akhlak siap. Bu kade tas mulu dan minimal dina rumah tangga urang kudu ahlus akhlak leres teu? Mun awewe berarti masalati kudu saya akhlak betul. Bu di antarana bu di dalam kitab Al-Barjanji diuningakeun sifat-sifat Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallama syadidal haya'i wat tawadu. Sallu alaihi wa kana sallallahu alaihi wasallam geus bukti Kangjeng Rasul sifatna teh hiji sadidal haya banget isina. Kangjeng Rasul malah muncul bahasa urang mah eraan beda jeung urang umatna eueuh ka era betul orat oge ditemong-temong asa aing panggelisna calana nyetrit eta bujur nongkot pan urang mah pengen mendapatkan sapaan Rasul tapi urang ka era betul bahkan di zaman ayeuna awewe mah geus leungit kaayana leres mata pantas bencana datang di mana-mana itu tanya kita kang silih berganti damongan diondang ku urang sabab urang mah geus eueuh ka era khusus ibu-ibu geus eueuh ka era awewe zaman ayeuna pisan ka erana lamun marake calana takempol yang tahina. Oh, da kenyataan minang aja simkuring papanggih jeung nu kararibu Gusti nu agung ikaresekeun. Ari balik ceramah ucap di kota Masya Allah geuning subuh-subuh eta hareupeun masjid Gusti ibu-ibu teh kompak ngajarkeun teh ajotin. Lari pagi biar jantung sehat.
ditanya ku sim kuring ece ibu kadepan urang teh umat rasul teh kenging kitu eta teh ora teh kenging ngelancingan anu merecet model kitu eta ngajawabanana singkat padat enak aja cok ibu-ibu ngajawab ustad memang ora damanya cenah ece kudu lari make nu kena bisa ngajawab eta ini kain oh cenah ibu malari ke kandiar jantung sehat ustad cenah dijawab kuy memang jantung ibu sehat jantung aing deketan bingung gede aja serba salah serba bingung ditempo dosa jadi tempo kurang bagus dan sebenarnya lain lalaki anu mata buaya lain lalaki anu mata jelalatan itu dan ibu si gentayangan dilihat dosa gak dilihat numpeng ayah mata kaburung bontawe gak beda hari katempo mah beda jeung di tempo hari katempo mah tuh dosa katempo nah namun geus katempo ditelak-telak eta nu bahaya mata cicing tong sing gentayangannya kabehna jeung geus marah ke kalana marah cek imit amit aing mah eueuh eta make androk sajengkal kana perapatan pusat make legging eueuh apa legging tuh oh legging baheula mah calana teh ngaranna teh legging cutbray di luhur murucut kehendak ngagebray leungit cutbray datang bray cut oh di luhur ngagebray kehendak murucut geus tiap bray cut datang curut-curut leutik kabeh legging meureun eta lebih ka hese ngasupkeun suku ge geuningan make plastik itu bawa ningkul leutik masyaallah lain nyengir mikir dari ibu-ibu loh teh legging teh dipake na ku parawan umur 17 tahun rupana geulis geuna katapunna ge teu sareupseup jadi tempoku no dipake ku ece awak badak make legging isuk-isuk lempang sisi jalan kantor RP Gusti tuluput usababana horot dipake matak merocot dipaksakeun jiga luput akhirna kadeuleuh orang sae mangan ngoro katinggalna mata benok komo bari calik emok mata kunilian orok awewe ulah cungentil komo curahal curihir pakaian pundak kurikil kawas sayang dijawab itu bisa nuluikeun eta mah batuk manten jadi intina pek singgaraduh ka izin minimal izin ku Gusti Allah ulah nepi ka ngahajakun buuk ngahaja diri bonding oh eta tas diri bonding di salon oh di kipring-kipring entah diri bonding di semuting entah di semuting di kiriting tantang ting-ting itu nanti halis di kerok ganti ku sifat nyeples mah wajib mutasi apa panjang kaki dia karena liuk kah mata pantas kamu si neraka teh bang lobana awewe nah awewe unggul mah bunuh orang Cibelang ya Allah ngan lalaki di neraka aduh deui cara nah kamarana sing salap di neraka deui masa Allah insyaallah min ahlil jannah sadayana tek teh ka surga kumaha atuh ibu mah gede jasana Bu, manusia yang paling luar biasa jasanya adalah kaum wanita. Gede jasana Kang Ustad reungekeun matak pengajikeun ka pamajikan reungekeun. Paling gede jasana awewe. Mata ku Imam Gusti mang nyaahkeun sok nyaah pisan ka pamajikan oh di Ustad paling setia ka pamajikan saya. Bener. Nyaah aing ka pamajikan, nyaah barang bere. Nah sababna begitu besar jasa seorang istri betul tidak? Di mana ece sing kuring ngarasakeun keung Gusti ketika istri melahirkan masya Allah Rabbana Karim berani mempertaruhkan nyawa ece demi melahirkan seorang anak betul. Masya Allah. Tonggoron ibu ketika melahirkan awewe mah keureunh ge ripu Siti. Pelungkat itu nah. Rana dari masya Allah Rabbana Karim ketika awewe keureunh 8 bulan malenong ibu-ibu teu pundung sabab narima takdir tinu Maha
agung leres aja awewe ribu keren ribu luar biasa masalah rek sare serba salah lamun keren munangku ban sok sieun bucah menyahoda cungklek mun nyang ikir eta orok sieun tigi celok munang karang bapakna sok sieun numpang apakah sama eta pengorbanan awewe tidak bentuk tubuh ge hancur ketika awewe keur hamil betul asalna keur parawan mah masyaallah rupana karim ditilik digigir lengik ditetep dihareup sieup disawang di tukang lenjang geulis badannya bagaikan gitar Spanyol tapi ketika geus reuneuh Gusti hancur eta bentuk tubuh bujur masih di dapur bujar geus nolol di tengah imah nyeples juga mas rek anakan apakah semestinya pengorbanan seorang istri, seorang ibu-ibu henteu ketika datang di timangsana waktu datang melahirkan Gusti Nu Agung Koceak dengek yang dari taruhan apa bu nyawa kita ngawujud tapi kalau udah simkuring anyar kene pun bojo terus ngelahirkan namanya sasasi langkung masyaallah luar biasa alhamdulillah ku anak sing soleh murang kali simkuring takara dirinya simkuring nyaksian pamajikan keur ngaweujeun tu TK tuh Koceak dengek kesang pada kesang letik pating garaja pawaning ku nyeri padonan ngalahirkeun anu jadi taroan nyawa Gusti Nu Agung simkuring dirinya ngecelakeun Cipanon Gusti nah make ngecelakeun Cipanon da panon tapi rumpunan sedih luar biasa tega ningali pamajikan Koceak nangek keuceun nepi ka aing oge ngiluan ngaweujeun ari sama eta ceuk bidan euceun sebel aya teh kabidan urus tunjuk Pak Ustad aya naon ceuk bidan lain tadi sakedeung rek naon ku bantuan ngaweujeun nah acan teh pamajikan nangek ngadiru aing nu kudu ngaweujeun Oceana bil barka da sebuka bungkul mah sok kitu mi barang carogena me terepi jelek ka budak kudu salaki lagi ngilu ngaweujeun kapaksa aing ngaweujeun era-era oge eujeun cek simkuring teh nyi sok kana pasrahkeun ka Allah bakal dibantuan ngaweujeun sukan we berkahna ngan bismillah heula nyi sing ikhlas kita lillahi taala siap akang eta pamajikan bareng muntah kana panangan simkuring sok mimitian ku nyai ngaweujeun da awe mah leutik giliran aing ngeujeun ini bantuan ku akang aing mah da tanaga gede apakah orok biji henteu nah ini biji acan akang oh sakali deui sugane ka pamajikan ngajen deui wing rada tarik biji henteu simkuring geus leuleus tanaga geus peak kojo ahdinya mah istama aja utama ngeureun koratan langit Koceak koratan jagat dipeakeun ilmu kanu jabe pangake ceuk di bismillahan heula nyi la haula wala quwata illa billah urang pasrahkeun jiwa raga urang ka Allah nyi eta cek pamajikan siap akang geus leuleus eta pamajikan teu tega ceuk bismillahirrahmanirrahim aing mah tarik bebeakan di dinya suara mobil ngagerung eta mah dikabul ku Gusti Allah ceuk borosok teh orok lahir ceuk jeung nu aing ngilu biji ngan aya keanehan yang sangat luar biasa dirinya masya Allah kejadian yang sangat aneh ari orok nu pamajikan mah bogoakan nah make jeung ceurik na orok nu aing ari barang tingali Gusti nu aing mangaringkuk Masya Allah ternyata jasa ibu-ibu luar biasa matakan di ahli surga sadayana ketika ngaweujeun sedih simkuring itu matak pantas hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain kepayahan di atas kepayahan ketika seorang ibu melahirkan Nabi ka Koceak dengekeun ngalahirkeun
tanaga diteakeun gorobas orang bijil. Gorobas deh. Lain cok ari di dieu bahasa lamun orok bijil gorobas gurudak. Oh gurudak. Nya teh umi gorobas. Da cok simburing mah gorobas. Naon sababna? Sabab bijil tinu bala. Dan bijil tinu bala mah sokna gorobas gitu. Oh tapi cararaang namun ulang di macaangnya mau di karoret benerannya mata kade mi HP karoret udah barala di sini naon di loba orang yang ngambil kadinya sok aya orang ibu bocok kadinya sakali macok mata baru eta urusan bapak-bapak orang gitu mah bocah nepi ka guru da gorok lahir ke orang tua kok gua akan ceurik apakah ibu dendam ke anak dendam ke sugan cok kurang ajar sia jijing ngabotong aing sabulan 8 bulan aing hese itu salah kali lain juga bojo dicekek kurang ngajar sih ente bener tuh tapi ya Allah ya Rabbana seketika rasa nyeri rasa perih leungit bener tuh kusabab budak geus bijil kalam dunia betul langsung dirawuh di pangku eta ku ece bawani kupungah di perong eta budak cek ece bari ceuri putaja ieu putaja ieu atau budakna teh hulang-hulang cek budakna aing budak saha atuh buah-buah aing salah bijil kan hayo we putaja ieu putaja kumaha mun malah eta orok pan anak sia kan hayo we putaja ieu putaja ngadadak poho ka budak imit-amit ayo we tilaju nanti foto sekalian oh teh anak ratu anak raja nyawa anak RT eta teh bawa lingkunya kalau jadi anak betul tidak maka masya Allah luar biasa jasa seorang ibu kalau jadi anak nah benar matakan masya Allah Rabbana karim nabi kalau derajat ibu-ibu mah diangkat di Gusti Allah ke 3 tingkat dibanding bapak-bapak benar tuh luar biasa jasa awewe harga dirina martabatna lebih tinggi daripada laki-laki mata ibu-ibu diabadikeun aya ibu kota bapak kota benar tuh aya hari ibu pernah ngareuneuh hari bapak oh benar tuh hari Kartini awewena hari Kartono terus bahkan beakeun mah dina kadaharan ge ibu-ibu unggul buras ibu bugis awewena naon deui bala-bala mbak cilok enci nya bener tah aya ketang lalakina naon papais maka sama hiji papais sama bapak-bapak sama batang koran dina kadaharan anggota badan urang ge beak ku ece inung leungeun da eueuh bapak leungeun inung suku bener tuh awewena bipis ibi celi oco mata emak biwir ibi lain pawir bujur ibu lain pajur lain kok beakeun ku awewe mata alhamdulillah matakan pantas luar biasa jasa seorang ibu bener diabadikeun geuningan ibu dina grup naon teh grup kasidah baheula mah lain grup kasidah kan geuning nu baru teh naon teh kicimpring opak kicimpring naon teh rebana naon genjringannya baheula mah genjringan geuningan ibu-ibu wungkul geuning nu nepakna teh ojo mimin cu kokong cu yaya cu ija cu lilis geuningan bari variasina teh kun sakitu-kituna prak dung dung prak dung prak dung dung prak dung abi rombongan kasidah di kampung Cibeleng prak dung dung prak badminton ke lagu-lagu Rolling Stone prak dung dung prak kur gitu-gitu kan ada ayah nama kan sesuai modern ayah nama ayah hadro ayah nama deui hah marawis bukan sekolah ini mah mau di dia mah emak marawis dari simpuring mah mora keneh jorawis di dia lagi dengan aja di grup kasidah modern ayah nama ayah aja nasi daria diabadikeun ibu-ibu mah ibu kaulah wanita yang
mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan. Bapak Minang anak-anak menyusui, merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. nah geus lah menteri kudu kaitan bisi joget aja Luar biasa ya sadayana calon di surga. matakan nih HP ye tas muludan hebaruna sing nyaah ka indung sing ingat kurang moal menang sapaat di Kangjeng Rasulullah ngecap kalau seorang manusia lamun hiji jalma goreng akhlak minculak nganyerikeun hate nu jadi indung cadu mumpung haram dempak menang sapaat di Kangjeng Rasul. Tong ngarep-ngarep hayang disapaatan ku Rasul lamun kurang goreng akhlak kanu jadi indung bapak. Al-aku liwalidayhi budak nu goreng akhlak kanu jadi indung bapana moal menang sapaat di Rasul. Bahkan Allah geus moal mikarido ka budak kanu goreng akhlak kanu jadi indung bapak. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sing ade akhlak jang, sing ade akhlak nyi kanu jadi indung. Sebab indung luar biasa jasana. Betul kita. Tinggal ikannya indung kanu jadi anak balas bumi. Indung mah ejeng sampai beleke melahan saha. Melahan anak, kula kuli melahan saha. Melahan anak hiji diduakeun jang saha. Jang anak gering indung kayak ngilu gering bener kan? Tapi ka ngaduha ka Allah. Ya Allah ya Rob tega kaulah ningali anak cerik model kieu, ningali anak gering model kieu Gusti, lamun bisa mapinahkeun penyakit anak ka abdi, leuwih hade abdi nu gering daripada anak nu gering betul. Masya Allah eta anak, eta indung anu jadi anak. Eta indung ajang anak. Bener Umi? Ya Allah, Rabbana karifin saja seorang ibu luar biasa angkat pantas Rasul paling resep ka budak nu goreng akhlak anu jadi indung bapak. Nah jangan anak kan sagarupa oge. Indung bapak beunghar, anak nage jadi raja betul. Hei, indung na sagala aya, anak nage ngilu makmur leres henteu. Tapi ya Rabbana karim di zaman ayeuna loba anak na beunghar indung bapana ngan saukur jadi babu. Indung bapana jadi pembantu, indung bapana jadi tukang sasapu, tolol tak anak model gitu. Cara licin saya. Terus giliran di pupuk hari nama. Tadi ngos ini mah dilajak paling ini. Kade aja lah. Pan urang teh hayang kasenangan, hayang kabagian dunia para tapi ka akhirat betul tidak. Urang teh hayang menang sapa di Kangjeng Rasul henteu. Sedangkan Rasul muanya paatan ka budak nu goreng akhlak anu jadi indung bapana. Kita tingali akhlak budak zaman ayeuna masyaallah Rabbana kali bakana geula lajo tikinang karap dilengkahan we teu punten-punten acan. Tapi kakak inca punten bapana. Kae langsung. Sing salaladan. Bu, lamun ibu aya kahoyong dikabul ku Allah, hayang beunghar dunia, beunghar akhirat, ni HP teu kudu indit kanu jauh, teu kudu ngajugjug kanu jauh, teu kudu datang kanu anggap, nu deukeut geura deusan, nu caket geura raketan, penta duana saha indung bapa urang. Terkadang pak urang mah aneh manusia di zaman ayeuna, ari nu jauh di jugjug, nu hanggang di teang. Ya cara ka itu ka dieu, punten. Sim kuring lain ngalarang kana cara, da cara diparentah ku Rasul diparentah, cara sae ngan urang maloba tata cara nu salah. Terkadang sok aya jamaah nyarios ka sim kuring Ustaz, ieu teh cenah hirup teh kieu wae geuningan kumahanya, jarah madamineng ieu teh tapi eueuh tapakna wae asa eueuh manfaatna. Nih HP, bukan cara eueuh tapakna, lain cara eueuh manfaatna, tapi urang telah introspeksi dulu ngukur ka kujur nalipat diri, bisi aya setitik kesalahan anu matak ngajadikeun hate indung bapa. Terus
pan urang anu jauh dijuk-juk nu anggang dipegang neangan ongkosna belaan bagade nyaran dianjuk ka hutang hayang ilu jalan di jalan balak kecelakaan mayor jeung tatangga barang dahar anu meunang sementara di imah ninggalkeun kolot teuing geus tua rentan teu bisa kemana-mana teu nolol-nolol acan teu bebeja acan canu mungkuk haram dempak sameunang kabarokahan moal salilana ge kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran ketika manusia goreng akhlak kalau jadi indung bapana reungeun sia heurasaing ayeuna punten-punten umi terkadang zaman ayeuna jelema leuwih menaon teh mentingkeun keneh batur di batang pintu seharusnya kecepan urang moal aya di alam dunia urang moal bisa kieu urang moal bisa hirup tanpa sarehat indung bapa betul kudu nama aja ketika urang ahua ingat ka kolot jeung pangapunten ibu sing paling tegia kami nyarioskeun jasa seorang ibu masya Allah luar biasa urang bisa kieu ibu sarehat indung bapak urang pengorbanan bapak urang nepi ka kesang badak kesang leutik bejeung ya Allah ya Rabbana ceuk paribasana sirah dijieun suku-suku dijieun sirah melaan anak tapi ketika seorang anak teu sukses poho kana jasa indung bapana leres betul masya Allah seharusnya puji urang hormati indung urang moal aya urang lamun eueuh jelema moal meunang kasenangan jelema moal meunang kabagjaan bahkan saur tadi kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran lamun jelema geus wani ngajarikeun hate nu jadi itu kanya indung luar biasa umi doa indung kanu jadi anak luar biasa lil ibarat Tuhan nabi kanu jadi umat nanti napa ada diijabah matakan itu ketika urang hayang sukses geulakeun indung urang jarah halus-halus kan memeh jarah bebe jaheula ma mun aya kene abdi teh bade jarah ka Banten bade jarah ka Cirebon bade mapai tapak para ulama nyungkeun kabarokahan ti para wali doakeun ma kumaha abdi sayang meunang kabarokahan ieu mah bisi mah hayang barang dahar mah bisi teh boga janda jani aya nyai ieu boga ieu mah beulikeun we ku sorangan nyai mah teu mampu nyai mah teu apa karesep mah ngan nyai hayang didoakeun masyaallah eta luar biasa memeh nepi ka tempat panjarahan barokah mapatun leuwih ti heula itu yang paling luar biasa tuh terus terkadang kang urang maka indung setahun sekali barang berek teh lolobana nginyeum kanu jadi gitu nah teu boga beas nginyeum mah indung mah teu bawa bahasa nginyeum jeung kolot mah ulah aya bahasa nginyeum jeung butuh mah bawa tuh kau hitungan tapi terkadang urang diinjeum ku kolot mana lagi mah inget mah baret kau nginyeum beas ka nyai gitu tolongna teh tah utak potik ni HP kan diincu incu dibobol-bobol ka kolotna nih HP-nya ka pasar si ujang sok ese dibawa ka pasarna geus teh incu dibobol-bobol di ka kolot ya Allah wa dina Al-Qur'an jelas wa bil walidaini ihsana sing hade akhlak anu jadi indung bapak yuk pan urang teh hoyong nggapai syafaat Rasul sedangkan Rasulullah moal nyafaatan ka hiji hamba anu garing akhlak anu jadi indung bapana sakumaha ceuk manggode geuningan dina lagungan apa manggode apa manggode Mang Haji Roma Irama manggode kan kalunya ibu-ibu loas ditarekan duit cara licing cek sahur Mang Haji Roma Irama ceuk punten tong ditinggal saha anu nyanyina tapi urang lenyepan saya ti Mang Haji papatah jang urang sararea supaya alus akhlak anu jadi indung bapak regepkeun Mang Haji mah kieu lamun nyarita tara bobolotot coba dengarkan syair berikut ini lenyapilah reungeun kita ngopi dulu Mang Haji ngopi aja Bang Haji ageng pangapunten abah ageng pangapunten bumi jangan dilihat siapa yang menyanyinya tapi lihat syair dari Mang Haji jeung Mang Haji dia aja hei manusia telet tetet sok ibu-ibu musikna sing kuring nyanyi nanya musiknya kieu aja telet tetet 1 2 3 kamu satu ngoyangan hancur laguna jadi rusak rumah kan ada namanya hei manusia telet tetet
Hormati ibumu yang melahirkan tulung tung dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bapak Mang Haji mah tungtung lagu sok enek-enekan. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Terotete, 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 sobat Tuhan, terotete, 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 teroreng doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Teroreng punten ngecedah karunya tadi geus nek saluring dicarekan. Nya kudu salawadar we inti nama urang teh singnya kakolot da moal aya urang lamun eueuh sarehat indung bapak urang leres teu di zaman ayeuna teh simkuring umi teueum ningali budak ayeuna kakolot geus wani ngalawan ka bapak geus teu numpang mata pantos adab datang silih berganti sabab diondang loba teuing budak nu doraka kanu jadi indung. Makanya kudu dimakeun ku simkuring urang kali nasing sarore sadaya. Udah pada dasarnya eueuh da anu bakal kurang teh berharap teh cuma harapan urang mah hirup hayang senang hayang sagala aya beda can pasti nunggus pasti mah eta eueuh kematian sabenerna mah betul tidak nunggus mayunan ka urang mah eta ajal umi pan urang mah terkadang ari maot asa moal ali beungar asa arek bener teh padahal maot mah ngadodoho bener geuning maot ngadodoho pamudara jeung pamudi sadayana bakal betul maot bangana bieu ngaruksa kana lagu memang ini maot jeung lagi teh eta kene langsung bener atuh nya sair teh manya mimitina itung-tung aja di maot. Ya pada dasarnya kita semua akan mati ibu naon mun dibanggakeun ku urang atuh. Terkadang orang membuka harta sok sombong ku harta betul, buka jabatan sombong ku jabatan, buka dedegan sombong ku dedegan, buka ilmu terkadang sombong ku ilmu sing salah ladar ketika nyawa geus bisa jeung agama jabatan eueuh manfaatna. Moal mawana naon ubi kapeuyeun Allah mah moal dibahanan HP acan. Da geunah jigana Kang Haji lamun di alam kubur dibahanan HP bisa update status berenang status WA di kuburan. Malam pertama di alam kubur begitu mengerikan. Langsung selfie cina goler mudah bari make boe. Bakal loba momen urang salam jigana. Jabat di alam kubur betah. Di alam kubur di masyaallah atuh teu kabayang ku umi bayangkeun umi di alam dunya mah hirup keduaan aya batur gogonyakan bisa heureuy aya nu baturan tiris aya nu nyimutan hareudang aya nu kipasan tapi ketika urang masuk ke alam kubur poe luar biasa jelema di alam kubur nyeritan ngajerit maratan langit maratan jagat ya Allah ya Rabbana jadi alam naon Gusti kukeum teuing doong eueuh nu ngaturan tiris eueuh nu nyimutan hareudang eueuh nu ngipasan alam naon Gusti mana tulur kaula Gusti
mana hartabana kaula anu ku kaula ke di alam dunia dikumpul-kumpul bela teh tu gulupat salat geuningan dina nalika pola wa cicing di alam kubur eueuh nu aturan sok sing aringat alam kubur mementosan pangaosan di urang tabakna bahwasanya urang teh bakal uih ka Gusti innalillah wa inna ilaihi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya nah henteu dua gitu loh imah buhana kadulur we digratiskeun imah teh beakan aing di dieu mah usaha teh deui gede di moal meunang dalam di majalah yang kamu nyanyi itu sok anu nyawe di dieu panitia teh datang ka hareupan panggung Ustaz guru-guru 1 juta hareupeun teh ieu mah eueuh udud-udud asan teh kagok imah kagok beakan di dieu mah kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata sok atuna nyaho harajang iluan kadira sok da ngadorakan moal sim kuring eueuh pangajian sok aya dangdut tanah bae gabunganna dina dangdut aya pangajianan jeung begitu. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman terputuslah pergaulan terpujurlah sendirian diri terbungkus kain kafan Gusti Agung masyaallah mudah-mudahan urang sareng sing salamet dunia salamet akhirat sing mareunang sapaan mudah kasing soleh solihah ya robbal terakhir ibu satu acan bubar ke maka bubar kade nitip lamun dina pangaosan ulah sok bubar panggulana ulah sok balik panggulana anu sabenerna dosa sakabeh jamaah nu hadir teh dibikeun kanu balik panggulana aya geus cengkat tungtung nangtung deriuk entok noe cangkeun terus we ngek nangtung ya doce